ukuran. Ulang gitu. Sampai gitu heeh. Orang sampurkeun. Naon euy? Jika nu bingung Tidak nu bingung. kemarin teh eta. Aku bingung, Bah. Pemajikan di tah meuli BH, tapi poho ukuranana aduh. Ukuranna poho nya. Ya, Ukuran naon? Ukuran Ukuran ieu nah. meteran. ukuran BH, ukuran aya 105, 106 ukuran. Mau di pom bensin? Eueuh. Oh, Pan aya ukuran-ukuran ya. Pertama lain. Aya ukuran BH mah aya L, aya M. Tah eta. L teh lobot, Robot, M mujehna, S sereg. Berarti naon? Kumaha sarana banyak kayak pas ukuran. Tah, boga solusina ieu. Nya. Eta kumaha carana eta? Iya, iya. Kurang apa jadi? Sok serasa. Ini mah katuhutan mana? Iya. Iya. Iya kudu akurat. Ukurna ulah ucik ulah naon. Pusing-pusing. Oh, kudu kieu ya. Oh, bener-bener. Terus Geus. itu ulah robah ya. Cing di sarwakeun teh kurang. Set. Geus. Ngonci, kudu ngonci. Kalau orang tuh kudu kieu seterusnya ya. Nyawa ya ngaras teh ieu ngaras teh naon? Oh, kita berarti kudu bicarakan pemajikan. Bicarakan pemajikan mah nya gitu. Jadi tadi itu tuh. Geus diukur Pak. Atos, Itu kan robah eta tah ukuranna tah. ngan kumaha urang kieu satu lilana mah. Nah, Deung ka toko, deung aya nawe. Gitu. Siapa? Kasih mana, Bang? Bang Idet nama itu di pasien ukuran BH. Ah, itu sarua jeung bobogaan pamajikan gitu eta leungeunna Oh, sarua. da beda nama cenah BH mah tak ukuran. Oh, terus kumaha? Ya, orang Dicobaan. kudu kieu we. Di Oh. toko teh. Gitu. Sarua ukuran aja jeung pamajikan pernah nyabak. Juga tahu sarua. Geus gitu. Oh, Dicabak otak sakit. leki aja. Sedek ya. Oh, sarua jeung ukuran pamajikan. Iya tuh. Kade tempat ukuran bisa robah. Wah, kieu mah. Oh, Dakikannya. Bisa robah. Coba mah mungkin. Robah ukuran ke robah ke ieu robah atuh ukuran mah. Atau masalah orang hit ka toko. Juk, toko ini mah. Isi kaburu robah ieu. Ayo teh hese deui. Bejakeun ukuran sakieu gitu. Ka toko na teh. Heeh. Ukuran pamajikan sakieu udah pernah dicabak kurang gitu. Oh, siap. Nah, Pak Haji. Ah, sok.